Penting ada sarua, penting nungarana penting mah tiberes sholat maghrib nepi ka jam 5 lah, nepi ka sholat subuh we niat mah didinya jero penting karena cukup cenah teu jadi masalah. Kumaha atuh lamun urang poho teh ya pohonya atau emang ngahaja we teh eta asup kalau tadi teh jalma anu teu niat puasa ti penting dina puasa fardu naha ngahaja atawa poho manehanana natkala perang datang kudu imsak jeung kudu qada kusabab manehanana lalawara. Lamun penting tadi urang teu niat puasa maka poe ayeuna wayahna kudu ngeker tina manehanana puasa jadi ulah buka lah ngeker we gitu ngeker we bukana mangan engke datang bulan Syawal kudu digantian kodok disebutna. Nah tinggalan cenah urang pernah ngadenge teu nanaon lamun seurang niat sabulaneun pernah ngadenge pas mimiti puasa teh niat sabulaneun. Nah kalau orang poho patutupan ku eta kitu sote lamun urang taklid ka Imam Malik. Syarat taklid loba deui. Lamun taklid kabeh jeung wuduna ka Imam Malik jeung salatna ka Imam Malik. Lain ngumpul puasa ukur. Atau kumaha akhirna ceritana nya urang sing inget we lah unggal penting dina natkala poho arek sengaja atawa poho maka eta si jalma wajib ngeker kana puasana ulah buka sembarangan engke we waktuna maghrib puasana bukana teh tah natkala datang bulan Syawal ganti ngan teu dosa teu naon sesuai we. Namun ngahaja mah tadi bukana yang boga dosa. Berarti harapan diganti hari ngahaja buka mah eta sih inti namanya. Urang aya harapan kodok sote lamun seuk teu ngahaja bukana hari ngahaja bukana bermanana mah harapan digantian. Dengan ngahaja bukana oge. Terus deui nu katilu kanu kadua nu katilu wasallisu ala man tasahara dhanan baqa al-laili fabana hilafu. Nu katilu jelema wajib qada jeung wajib ngeker natkala keur puasa teh nyaeta man tasahara dhanan baqa al-laili fabana hilafu. Jalma anu saur ceuk sangkaanna mah masih keneh penting ari pek teh geus bijil pajar da kusabab banget tunuhna nu akhirna teh inget teh jam liwat pisan salat subuh kudu meh siga penting keneh bab dahar sawaregna da arek puasa poe isukan. Misalkan penting tadi urang pangetuluh inget teh geus liwat salat subuh mah panjep kabeh jempenya jam teu boga HP eueuh bok dahar ari geus beres menang suara aya ngorok aya di har ning kitu berat eta kumaha heuh kenae teu jadi masalah ngan wajib ngeker jeung wajib qada jadi teu sah puasana. Wajib ngeker tapi nya kade ulah barang dahar ti barang wajib ngeker we lah pokona pika we magrib sarua jeung batur puasa ngan beda engke bulan nu bakal datang kudu digantian qada teh disebutna henteu ari dosa mah da kusabab urang mah boga sangka yen eta teh masih keneh penting padahal mah geus isu.
eta wajib kodok jeung wajib ngeker. Katilu nu kaopatna warabi'u ala man aftara dhanal quruba babana hilafu aidon. Ieu mah sabalikna nu bieu jalma nu boga ceuk sangkaanana geus surup panon poe teh ari pek teh sulaya sangkaanana panon poena masih kene moncorong. Datang waktu rek maghrib jam 5 kurang leuwih brok hujan badak pan beres hujan teh poek memeh meureun. Memeh hujan teh kan poekna banget. Kadang mah keur hujan mah poek ning jam 5 teh nya. Eta kitu tadi tah. Hape teu boga jam eueuh nu adan weuh hiji acan. Teu kadenge ieu teh geus maghrib bangunna mah bae dahar. Ari geus dahar kadenge aya nu burung lampu dibatur waktos neme tabuh 5 langkung 30 menit berarti setengah genep. Payah nata wajib ngeker nepi ka maghrib geus eta ke datang bulan Syawal kodohan. Da siga sapira tapi nyaan terjadi da kadang mah urang buka samemeh maghrib. Kadang sahur sanggeus salat subuh. Ngan aiku ayeuna mah samustahilnya disebut mustahil teh kieu da HP bararoga eta mah jam jarang ngakurkeun deui asli bawaan. Terus di jam imah aya TV boga sapeker di mana-mana kadenge kecuali mun parum lampu pisan meureunna kan kokol bedug mah aya wae di sana. Jadi asa ku ayeuna mah asa ku pamohalan gitu. Jarang anu terjadi gitu teh buka memeh waktu maghrib lamun sahur sampai sholat subuh jarang eta mah. Ngan di mana terjadi eta wajib ngeker jeung wajib qodok. Mungkin geus beres nanti gantian. Nu kaopat nu bieu nu kalimana wal khamisu ala man bana lahu yauma salasina sya'bana annahu min Ramadan. Jalma anu eces ka manehanana dina tanggal 30 Saban yen eta poe teh geus tanggal Ramadan. Nah aku sababa ru'yat anu geus diisbat ku hakim. Departemen Agama. Tapi bejana kakara nepi ti beurang. Manehanana teh nyahoana teh kara geus beurang manehanana mah. Eta ge wajib imsak kudu qodok. Dina datang tanggal 30 bulan Saban nyahoan yen eta teh manehanana tanggal 30 bulan Saban malah mah geus asup Ramadan. Ngan manehanana teh nyahoan yen poe eta teh geus asup Ramadan. Dina tanggal 30 Saban parurang ragu dina tanggal 30 Saban mah nya ieu puasa encan. Kamari memeh Ramadan. Dina tanggal 30 mah ragu urang teh puasa encan ieu teh da urang mah ilmu teu nyaho nanaon teu nyaho gitu. Ngikuti ka ulama. Aya sadengkeun ngadenge beja urang teh geus beurang harding poe ieu teh geus puasa. Tadi mana terjadi hal eta ka diri urang maka puasa na tuluikeun ngan ke Syawal ganti qodoan. Wajib ngeker jeung wajib qodok. Nu kalima eta di mana sampurna bulan Saban 30 poe terus di manehna can nyaho ieu teh puasa teh jadi poe ayeuna pan ai Saban mah nya lamun teu 28 30 lamun ku sabab ru'yat ku sabab panonna nanti bulan teu katinggal dina waktos isbatna dina waktos ru'yat tul hilal teu katempo kumahanya da eta teh nempo hilal nempo bulan ngan di urang mah disebut we nempo ru'yatul hilal padahal eta keneh nempo jeung ru'yat teh eta keneh ningali keneh gasina. Tadina tanggal 30 urang teu pugu ai nyaho-nyaho ternyata geus asup Ramadan itu. Da urang wajib ngeker jeung wajib qodok ke dan kala datang bulan anu sanes Ramadan beres gede puasa.
Nuka genep nu terakhir wasadisu alaman sabaqahu ma'ul mubalaghati min madmadatin wastinsyak. Nuka genep jama anu kalepasan cai kekemu anu nyesep cai kana irung anu dibangetkeun nepi ka asup kana jero beuteung mubalaghah disebut teh. Mubalaghah ngabangetkeun tingnya atau mubalaghah dina kekemu jeung nyesep cai kana irung eta disunatkeun kajaba dina keur puasa. Salian di puasa mah disunatkeun kekemu nepi ka diburakeun terus digingsreuk cai kana irung. Itu dah digingsreuk kana irung eta salian di dina Ramadan sunat dawuhan Rasul eta mah asbiqil wudu'a wa khalil bainal asabi wa balligh bil istinsaki ila an takuna shaiman. Sampurnakeun wudu ku anjeun jeung sela-sela antara ramo-ramo jeung kudu ngeraskeun dina nyesep cai kana irung kajaba anjeun keur puasa. Tah keur puasa mah teu meunang kudu ngaraksa dina nyesep cai kajaba maneh keur puasa. Riwayat Ashabus Sunan. Dina kitab Ashabus Sunan kitu caur Kangjeng Rasul ketika datang urang keur puasa mah entong nepi ka dikitu atuh liwat ke di mana liwat wayahna urang kudu wajib ngeuker wajib qada. Batal puasana kan wajib ngeuker datang liwat bulan Ramadan kudu qada. Jadi sabiasana we lamun kekemu salah kadarna kekemu bulaengkeun we ulah dikocrok-kocrok geus duhur ka dieu mah komo. Wah, wudu duhur dikocrok-kocrok wudu duhur. Ulah liwat ka jero pasti ada wong ngingsreuk cai kana irung. Aku mahna kitu we tah tibang-tibang gitu. Bersihan gitu. Jadi ulah diingsreuk bulan puasa mah. Begitu tadi isruk atawa kekemu banget teuing nepi ka madmaghah teh mubalaghah liwatan komo diinum saeutik mah baheula mah kitu lieu keur budak apar teh yang minum aya nginum wudu bareng di babaturanna mudah-mudahan yang kekemu cenah keur wudu bulan puasa atunya meunang di babaturan cenah leuweung atuh ari meunang teu batal teu padahal manehna diinum saeutik tungtungna teh geuna seger da saurana mah saeutik pan matak jadi batal nanti loba mah teu batal saeutik eta mimitina wudu kadituna mana berbukuh ke warakeun sakalian adanya urang keur puasa madmadah banget teuing ngingsreuk cai kana irung banget ting nu akhirna nepi ka liwat kana jero beuteung. Natkala terjadi misalkan urang nyedot selang pernah wih baheula di dieu tah di nyata ditongo ditutup memikeun cai ieu baheula tah untuk dibeja-beja we puasa teh kalau nepi ka magrib hanjakal ge. Geus asar asana teh, geus asar. Pamikeun cai kudu we teu ngocor dikenyot. Dikenyot sugan teh moal liwat saprot teh pan. Teu ceuk. Batal puasana di mana batal ngan wajib ngeuker wajib qada. Wajib ngeukerna urang liwatkeun nepi ka magrib. Wayahna ulah daang wayahna ngeuker we nepi ka magrib sar wajib batur puasa an batal tapi engke wajib qada. Ta eta anu matak wajib qada bari wajib ngeuker natkala urang berpuasana wajib ngeuker terus deui engke datang bulan Syawal atawa liwat bulan Syawal oge buru-buru ganti qadaan. Aya anu dosa pan aya nu teu gitu nya aya nu boga dosa seperti ngahaja bukana eta mah dosa hukumna haja teu boga asbabna naon dok buka puasa arekna naon anda urang teh beunang menyahirup sarilana bakal mau teh hikmahnya urang jadi apal we pan
Wasbabna datang ke pengajian mana nu wajib ngeker jeung mana nu wajib kodok. Begitu nama halmu terjadi ke diri orang kadang can aya jawabanana tadi antarana jawabanana aya ningtah nu mata ngawajibkeun kodo jeung wajib ngeker natkala urang keur puasa teh aya genep tempat nu kahiji dina bulan Ramadan, nu kahiji jalma anu ngalanggar buka bari teu aya sabab anu ngamurahkeun rukhsah teh disebutna kana buka dina puasa Ramadan. Manehanana disagigireun kudu kodo teh kudu imsak kudu ngeker. Nu kaduana jalma anu teu niat puasa ti penting dina puasa fardu nah ngahaja atawa poho. Manehanana ti beurangna kudu imsak jeung kudu kodo kusabab manehanana lalawara. Nu katiluna jalma nu saur ceuk sangkaan masih kene penting ternyata geus bijil fajar. Ti beurangna teh kudu imsak jeung kudu kodo oge. Nu kaopatna jalma anu boga ceuk sangkaanana geus surupan poe nu buka mudahan nu boga ari pek teh sulaya sangkaanana teh panon poe mah masih kene moncorong. Nu kalimana jalma anu eces ka manehanana dina tanggal 30 Saban yen eta poe teh geus tanggal Ramadan nah kusabab hasiruya anu geus diisbatkeun ku hakim tapi bejana kakara nepi ti beurang ka manehanana maka manehanana wajib imsak jeung kudu qada. Nu kagenep jalma anu kalepasan cai ke kemuk atawa ngingseul cai kana irung anu dibangetkeun nepi ka asup kana jero beuteung tah maka eta si jalma wajib imsak jeung wajib qada. Mudah-mudahan puasa urang sing ditampi ku Allah Rabbul Alamin bari sesuai jeung aturan agamana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan urang hadir kana pangaosan dinten ieu sing jadi sabab kana ngingkeun ilmu anu manfaat pibeukeun urang ayeuna hirup di alam dunia sampeureun jaga di akhirat jeung tong keueung bari tong bimbang di mana urang hadir kana pangajian dina bulan Ramadan pahalana gede ka bina-bina man hadara majlisal ilmi fi Ramadan saha jalma anu hadir ka majelis taklim dina bulan Ramadan kataballahu lahu bi kulli damin ibadatu sanatin maka dituliskeun ku Allah pahalana pikeun eta sajalma nu hadir ka majelis taklim dina bulan Ramadan teh ibarat setiap lengkahna teh dijieun ibadah satauneun. Itu matakan lengkah ka masjid sabaraha lengkah salengkahna teh satauneun ibadah saha jelemana nu geus ngalaksanakeun ibadah satauneun pahalana teh dibalik eta hadaru majlisal ilmi hadaru majlisal ilmi sahaja manu hadir ke tempat ilmu maka diberi ganjaran ku Allah 1000 kaya seperti sholat 1000 rakaat sholat sunatnya pahalana hadir ke pengajian hadir ke majelis taklim teh ganjaran nanti ibarat orang sholat 1000 rakaat. Nu kadua ibarat ngalayan 1000 ibarat ngalayan naonnya ngalongok 1000 jalma nu gering. Nu katilu ibarat ngalayan atanapi nganterkeun 1000 jenazah. Ku pahalana urang hadir ka majelis taklim iraha urang ngalaksanakeun salat 1000 rakaat bari salat sunat tarawih ge urang rajin osok rajin tarawih anu 23 komo nu 1000 rakaat can pernah lah boros 1100 rakaat ke bangunan can pernah goreng sangka nama. Terus deui ibarat ngalayan 1000 jalma nu gering ku urang dipapai tong boros sapoe 1000 setahun ge buat teh nepi buat moal 1000 urang ngalongok anu gering terus di nganterkeun atanapi ngormati 1000 jenazah
sedengkeun lamun urang ngarumati 1000 janajah sajanajah wae oge ibarat sakirot teh sagede gunung Uhud dina emas sakirotin 2 gunung Uhud dina emas wah loba lah gede ganyaranana lumatak urang kudu daek hadir ka pangajian khususna dina bulan Ramadan da bakal aya hikmah numpang badag-badagna nu urang moal bisa dihasilkeun dina salian di bulan Ramadan. Sakali deui hatur nuhun tina sagala perhatosan hapunten tina sagala kalpatan oge mudah-mudahan saumurang ditampi ku Allah Rabbul Alamin amin ya Allah ya Rabbal Alamin billahi taufiq wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.